Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu merayaki dagar official di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng batebang dangu deui sareng aki dina acara maneuh nya dongeng sunati kandaga ki dagar official YouTube. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda hiji lakon anu judulna Kasarad. Ya dongeng rekan aki nyalira ugi didongengkeun ku aki, mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah. Malah malandar sasieun sabeunjeureun tiasa aya hikmah anu dicanak ku urang sadaya kangge pienteungeun kumuh hirup di alam dunya. Satacan aki neraskeun hanca ka bagian ke-12. Kangge nu nembean mancu nembean ngadangkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe nya parantos like komen nya mairan dina kolom komentar oge ngabagikeun dongeng-dongeng aki hatur nuhun. Mugi-mugi sadayana aya dina kinanjar kawiljengan tekirang sapapaos nasihat lahir sinaran batin jemar manah gampil rizki sarta tebih dina balai amin ya robbal alamin. Suaranya yang golongan waktu surang ngamparkeun deui nya samakna pamirsa par sama kabuitanana sor aya sakoteng pamirsa haneut-haneut ya. Hujan ngaririncik kieu mah nya. Mangga kaparayun sadayana prung Isukna Mang Sarip jeung Asep dititah ngajemput Bah Juhri ku Arsad. Jam 2 beurang Mang Sarip jeung Asep geus mulang deui bari teu mawa Bah Juhri. Ka mana Bah Juhri na Mang naha keur loba pasien atawa keur dibawa ku batur. Bah Juhri teh ngantunkeun Pak tos aya opat dinten na walon Mang Sarip. Bah Juhri maut kutan maut kunaon cenah Mang? Ngadang saur tatanggina mah karacunan saurna teh teu terang karacunan ku supa dan api kunaon da teu aya nu terang kapendak-pendak tos maut we bari ngabudah saurna ieuna teh pahamna teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arsan ngahulang manehna bingung kudu minta tulung ka saha deui. Mang Sarip teh surti kana kabingung dununganana pok manehna nyarita. Pak pamendak abdi mah tiasa janten Bah Juhri teh tiwas ku arwah marak kayanganana anu sok nyurup ka ibu teh. Nah, Mang Sarip bisa nyarita kitu. Kieu Pak, apana eta arwah teh dilebetkeun kana botolnya. Biasa janten botolna disimpan di hiji tempat ku Bah Juhri. Terus botol teh ku hiji sabab pecah. Ya biasa janten kasenggol beuri tadana pi kaoyageun kulini gitu Pak. Nya terus mah eta arwah teh panginten tiasa bebas deui sarta dendamna samang Bah Juhri. Kumargi dianggapna Bah Juhri bakal janten panghalang kana paniatanana. Buktosna saparantosna Bah Juhri maut mah eta arwah wantun deui ning dongkap ka dieu ngaganggu ka ibu. Bisa jadi sangkaan Mang Sarip teh bener. Kumaha tuh Mang kasa deui ya urang minta bantuan. Bingung kuring mah. Cek Arsad. Paromana katempo beuki nguyung.
Kumaha pami urang cobian ka Bah Bewok? Urang Malangbong Pak, walon Mang Sarip. Mang Sarip apal di mana? Kirang terang tapi gampil kan tunda taros we saparantos dugi ka Malangbong. Margi Bah Bewok teh sauna dukun tena riwongkon Malangbong mah. Apal di mana Mang Sarip ka Bah Bewok? Di rencangan Pak, anjeuna kan terus dudukun ka Bah Bewok sawaktos teu damang parna. Mang sasi-sasi teu damang nage sauna mah keun aku warjit. Saparantosna ditarekahan ku Bah Bewok mah damang ayeuna teh. Ya coba tuh Mang jemput Bah Bewokna. Siap-siap Pak, ayeuna keneh Mamang sareng Asep bade langsung angkat we ka Malangbongnya. Wah keputingan Mang ini tayeuna. Mau apa Pak? Deui masih siang ieu, balina ke Malangbong mah pan saket di Bandung mah Pak. Hanya tuh Mang, ieu keur meuli bensin jeung jajana Mang. Cek Arsad bari ngasongkeun duit 300.000 ka Mang Sarip. Sanggeusna nampanan duit mah Mang Sarip gagancangan ngaleos pikeun ngalaksanakeun tugasna. Ngajemput Bah Bewok dukun tenar ti Malangbong. Pas sore jam 5-an, Dokter Heri ngurunyung datang. Manehna penasaran ke Bah Juhri anu ceunah mah keur dijemput deui pikeun dipenta tanggung jawabna. Sanggeus diuk pahareup-hareup jeung Arsa di rohangan baca, Dokter Heri nyarita. Kumaha Bah Juhri teh geus dijemput ku Mang Sarip sad? Mang Sarip geus mulang tadi beurang keneh Dok, bari mawa beja yen Bah Juhri teh cenah 4 poe ka tukang tilar dunya alias maot. Kutan? Bah Juhri maot? Maotna kunaon cenah? Teu aya nu apal maotna kulantaran naon da teu kungsi gering heula cenah. Tapi ceuk nu manggihan mah cenah mah bahamna ngabudah kawas anu karacunan. Terus kumaha tuh tindakan urang sad? Kuring geus nitah Mang Sarip jeung Asep pikeun ngajemput Bah Bewok dukun urang Malangbong. Naon anjeun masih percaya kana perdukunan nya kanu kadar itu sad? Ngaranna oge nareka Dok, daya salah nalin. Nareka secara medis kuring teh geus wareg. Geus taak sabab sakabeh hasil pemeriksaan, CT scan, tes darah, rongsen jeung sajabana deui. Hasilna nihil wah. Taya ieuna mayang teh cenah pan sehat walafiat, teu kurang naon-naon. Secara kajiwaan apanan kuring geus konsultasi ka psikiater aya kana 4 kalina. Cek psikiater oge mayang teh teu kunaon-naon. Nya tapi please lah ulah minta tulung ka jalma nu teu puguh atuh kailmuanana sad, bisa bahaya. Mending ge urang tepungan we dokter jiwa di rumah sakit jiwa Cisarua lah. Dokterna kebenaran wau jeung kuring. Kuring mah satuju bae Dok, tapi engke urang cobaan heula hiji-hijinya susugana aya hasilna. Jadi Mang Sarip jeung Asep teh kiwari keur ka Malangbong pikeun ngajemput eta dukun. Nya paling geus isa meureun tepi deui ka dieu teh. Dokter Heri teh mulang deui manehna penasaran hayang nyaksian ketakna Bah Bewok anu keur dijemput ku Mang Sarip jeung Asep. Pamiarsa sadayana ulah hilap dongeng di alpukanku afiliasi di Shopee sareng Lazada sakurkan cawargit Kidagar official anu tos maranti atanapi tos biasa gula galeuh balanja di Shopee nya
belanja online ngalangkungan Shopee atau nepi Lazada tiasa belanjana ieu ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki kantun kliknya salah sawios produkna pamirsa saparantos diklik engke lebet ka aplikasi Shopee-na. Tas lebet di aplikasi Shopee atau nepi Lazada mah pamirsa bebas ulah galeuh naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa henteu diwajibkeun nya kedah belanja produk nu dipajang di dongeng aki boh buku novel Sunda atau nepi ikat atau nepi kaosnya mangga weh bade balanja mah bebas bade balanja ulah galeuh naon bae ge tos lebet ka Shopee mah ku belanja di Shopee ngalangkungan link atau nepi produk nu dipajang di dongeng aki sami sareng pamirsa ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun anu parantos belanja oge parantos ngarojong dadeuh doana oge hatur nuhun urang keur ieu dongengna. Jam 10 peuting Mang Sarip jeung Asep kakarak datang ti Malangbong. Mang Sarip turun ti mobil ngiringkeun saurang lalaki tengah tubuh. Eta lalaki teh pangawakanana cangkung badag beungeutna balaku bulu. Bewos jemros taya papadana godeg janggot jeung kumisna tepung. Panonna seukeut gular giler halisna kanal sedengkeun bukna anu galing teh jabrig satak-tak diikat barang bang semplak. Tagogana kawas jawara. Si lalaki anu katelah bah bewok teh make papakean sing sarua hideung. Dina pigelang kencak katuhuna ngaringkel gelang bahar. Gelang akar bahar pamirsa warna hideung sedengkeun ramo-ramona rembel ku batu-batu ali aneka warna. Iya bah bewok teh Pak ceuk Mang Sarip ka Arsad. Arsad anu mapak jeung Dokter Heri silih pulau rada kerung ningali popotongan bah bewok anu kawas saurang jawara alhi debus. Uring deh Arsad bah mangga kalebet ceuk Arsad bari nyalaman bah bewok tuluy ngajak bah bewok pikeun asup ka jero imah. Kawas biasa Mang Sarip jeung Asep mah teu milu asup, duanana jaga we di luar. Asep mah ngoloyong ka mobil rek ngelapan mobil sababieu teh di jalan kahujanan. Di patengahan imah, Arsa Dokter Heri jeung Mbah Bewok diuk ngariung dina kursi tamu. Saha anu geuring na ieu teh Pak? Tanya Mbah Bewok. Pamajikan kuring bah remen kasurupan walon Arsad. Coba sina ka dieu istri Pak Arsadna urang parios. Cek Bah Bewok bari ngusapan janggotna nu kiriting kana. Ayang ka dieu sakadap. Arsad nyalukan ka Mayang anu harita aya di kamarna. Teu lagi Mayang turun dina tangga nyampeurkeun ka rohangan tamu. Gek Mayang diuk digigireun Arsad. Ti barang Mayang turun tina tangga ge Bah Bewok geus mancrong ka Mayang kitu oge sabalikna. Naon Kang? Tanya Mayang ka Arsad. Ieu Bah Bewok palai marios Mayang. Mayang ngageser diukna ka deukeut Bah Bewok. Bah Bewok langsung we nyarita bari niup ka arah Mayang. Saha anjeun anu sabenerna? Boga tujuan naon tepi ka cicing dia waruga? Mayang langsung nyikikik seuri. Arsad jeung Dokter Heri langsung becengkat bari mundur ngajauhan. Lain di didas seuri sia. Jawab pananya kaula.
Anjeun rek naon? Jauh-jauh ka dieu bewok. Kau udah aja datang bikin newak aja nanu geus ngaganggu katentreman kula wargana Pak Arsyad. Kawas anu mampu bae sia, rek newak kuring. Mayang hari tengah dadak ngarontok kabah bewok bari dua leungeunna langsung nyekek kabah bewok. Arsyad jeung Dokter Heri gancang nyekelan Mayang sedangkan bah bewok leungeunna gancang nyokot botol cai anu dibawa ti saplak turun di mobil. Cai dina botol disimbeuhkeun kana beungeutna Mayang. Mayang ngoceak tuluy ngagajleng mundur. Arsyad jeung Dokter Heri ngacungkel labuh kageweungkeun. Mayang ngalacat ngorondang kana langit imah kawas cak-cak anu naek kana tembok. Sedangkan bah bewok kegerenyeman mapatkeun jang jawokanana. Cai tina botol dibaheum ku bah bewok tuluy diburakeun ka arah Mayang anu keur ngarayap di lalangit imah. Tapi na Mayang gesit ngagajleng pindah. Pindah tempat jadi ngadaplokna dina tembok belah kenca rohangan tamu. Bah bewok ngabura deui ka arah Mayang tapi Mayang gancang pindah tempat ngaclog kana lalangit rohangan tamu. Bah bewok beakeun cai anu dibaheumna manehna rek ngabaheum deui cai tina botol tapi dina gerakan anu kilat Mayang ngagajleng bari nejehkeun dua sukuna ka arah dadana bah bewok. Hiu cabrot dayagdag curalit bru. Bah bewok anu cangkung badag teh ngacungkel rubuh nangkarak bangkang. Sedangkan Mayang bari nyikikik seuri ngeblesat deui kana langit imah. Bah bewok meniang hudang anu naneuteub seugeut ka arah Mayang nu aya di lalangit imah. Jadi anjeun teh rek ngajak perang jeung kaula jurig marakayangan kasarad sia, rasakeun sia. Bah bewok kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Leungeun katuhuna katempo ngageter saterusna bah bewok kandorongkeun dampa leungeun katuhuna ka arah Mayang. Teu katempo aya sinar atawa angin anu kaluar tina dampa leungeun bah bewok tapi Mayang ngacerit tarik dina lalangit. Kalayang awakna ngalayang ragrag dina langit imah meh bae awakna Mayang ragrag nutug kana ubin. Tapi untungna Arsyad gancang nyanggap awak pamajikanana sanajan jadina Arsyad labuh katindihan ku Mayang. Blug. Gancang Mayang digolerkeun ku Arsyad dina ubin, panon Mayang masih buburi lengan bari bahamna gagerem. Bah bewok keuat nyampeurkeun. Siriwi kula siratin. Mina Haji Kurawul kabuli badan papag papupang pulang cunduk nyungcung datang rahayu anu runtuh sira nu gempur nu ngadek sira nu paeh nu nyimeuh sira nu baseuh nu nyundut sira nu tutung nyaya aing ceda wisesa pancabuana di buana panca tengah tiis tibeuring ngeunah tiberang ngeunah ku Allah Ta'ala. Ya Allah urip waras puah. Bah bewok tuluy niup beungeut Mayang. Kulapes sirah Mayang teh langsung lapes kagigir panonna langsung beureum. Bah, pamajikan kuring kumaha? Tanya Arsyad anu hariwang ka Mayang. Tenang, bah tenang. Isi baba teu kunaon-naon. Mangga bae cana ka kamarna. Keun, kamarna urang pageran ku abdi. Walon bah bewok. Arsyad gancang Mayang pamajikanna dibawa ka kamarna. Bah bewok nuturkeun di satukangan Arsyad. Dina kayan kitu. Trok suara pantau diketrokan di luar. Dokter Heri nu aya di handap culang cileung. Teuy noong tina janela.
Si horeng nu keketrok teh seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kebaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten separa ye, punten. Assalamualaikum sampurasun ye. Ye ibi biasa. Bade nawiskeun awu ganu amis raos kaleueut matak dedeyeun. Eta geuning aya dokter Heri ngintip. Disangka saha merenya ibinya. Iya Pak Dokter bukakeun atuh ieu nyanda kuku raut tah karesep Pak Dokter ieu tah meni gurih raos nikmat handet keneh geura ieu pamirsa mangga nu bade ngaborong. Diantos COD nanya. Pohar pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lelampahan Mbah Bewok anu nuju ngubaran mayangnya dia lakon kasyarat bagian ke-12 cak urang tenden heula dihandelem sieum gesan sampureun wangtuna dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampur deui engke pamirsa di bagian anu ke-13 enjing pangintennya sabar heula. Pamirsa atuh panginten sakitu heula nu kapihaturnya lalakon kasyaradna urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Akina mit pungkur heula salam kasadayana nu parantos hadir Bandungannya ngarojong oge. Daungkeun ieu dongeng hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.